Goblok, rezeki maunya ditolak semua. Udin berjang nyelah motor belenjang meninggalkan urang salarea. Saleosna si Udin di puskesmas. Urang maiti jeung Mang Ahmad, rut retwe Mang Ahmad mah. Meureun ngerasa aneh aja mah model gitu. Naon jang amat bingung nempo si Udin. Nya mak bingung nempo si Udin. Menik kitunya jelema teh. Da geus kitu ti baheulana eta mah geus adat sifat jeung tabiatna kitu. Janden. Nya mah cek urang berjeng melong ka maiti. Tekung silila kurunyung Bumirda jeung dua polisi nyamperkeun ka dinya. Pok Bumirda cumarita. Iya Pak, nanti kami setelah beres di sini pasti kami semuanya datang ke kantor polisi Pak untuk memberikan keterangan. Cek Bumirda berjeng melong ka eta polisi, turta polisi gepok atau nemalan. Baik Bu, saya permisi dulu dan semoga Bapak segera sehat dan saudara pun juga semoga cepat baikan ya. Iya Pak, terima kasih atas bantuannya. Kalau saya tidak ada Bapak nggak tahu gimana tadi teh Pak. Aduh, makasih pisan we Bapak. Cek urang DPDP ka eta polisi. Saudara juga harus berterima kasih kepada Maiti yang telah sigap dan siaga laporan ke kami. Iya Bu, sementara segitu dulu. Kami tunggu di kantor polisi setelah baikan untuk memberikan keterangan yang sedetil mungkin mengenai kejahatan dua pelaku yang telah kami amankan pada hari ini. Iya Pak, terima kasih atas bantuannya. Semoga kami sekeluarga cepat baikan Pak, supaya kami bisa menghadap ke kantor polisi. Iya Bu, kami tunggu ya Bu ya. Untuk saudara juga kami tunggu ya. Iya Pak polisi. Pasti saya hadir Pak. Ada penting pisan itu mah. Geus kitu mah tuh dua orang polisi ngaleos di tempat-tempatan. Turta DPDP kalayan ramah nya pisan geninganan teponteng kanu koneng tecedem kanu hideung anjeunna negakeun bebeneran anu sakitu tegakna kalayan bela ka masyarakat buktina we ka urang ka Pak Haji Hamid ka si Uten turta ka Bumirda Maiti jeung sakabehna. Leos dua orang polisi ngaleos urang rutret turta Pok Bumirda cumarita. Den, Bapak can sadar Den. Ya Bu, kedah kumaha deui deh urang teh urang sangat keneh kanu kawasa Bu. Mudah-mudahan Bapak enggali paparin kesehatan. Amin ya Allah. Ya maksud ibu teh pami di dieu mesti keneh. Kieu keneh mah urang nyuhunkeun rujukan atuh Den, pikeun ke rumah sakit. Mun tangtos mangga panginten Bu ti pihak puskesmas oge mesti keneh tiasa menangani rupina mah. Kalayan anjeunna oge pami darurat mah tangtos oge bakal dipasieun rujukan ka rumah sakit Ageng Bu. Nya samentawis orang antos heuladeikeun ka kumaha kewalaran nanti dokter puskesmas panginten Bu. Nah kumaha neng ayeuna juragan haji teh mesti keneh tah can sadar. Tah can mah dikeun ka ayeuna oge. Pak Ahmad pada tuang heula atuh nya. Dah kena bulah samantawis sok kena lah. Sawios teu naonkeun we. Engkewe lah sasarangan sadayana Bu. Sanes pan Mang Ahmad pati kamari teh can tuang-tuang. Anya tuh Mang masuk tuang tuh ti payun kumaha. Henteu naon atuh kitu mah di bali mana tuh pangintennya. Cek Mang Ahmad bajang culang cileung ka sabudeureun eta tempat-tempatan. Bumirda tuluy ngodok kantong song atuh mikeun duit ka Mang Ahmad 50.000 pikeun Mang Ahmad sineangan radahareun. Sok atuh duit ditampanan ku Mang Ahmad pok cumarita. Den, bisa dek ayeuna atuh jeung Mang babarengan urang tuang heula. Teu kedah Mang mangaweng ke abdi mah sareng Bumirda. Oh nya atuh kitu mah nya. Bu hatur nuhun ieu nya permios heula ya abdi bari tuang heula mah atuh di kantor heula. Mangga ujang sok we kade tu ngiring raos emak mah. Oh muhun atuh. Cek Mang Ahmad tuluy ngaleos ninggalkeun eta puskesmas. Saleosna Mang Ahmad dijurung ku paneutepna Bumirda. Urang tiluan ngahuleng bari neuteup Mang Ahmad anu kaluar ti halaman puskesmas. Tekung silila kurunyung Mahaji pok cumarita. Midah, Den. Muhun Maji. Kumaha mak? Alhamdulillah itu si bapak ayeuna mah. Biar nanyakeun midah cenah Den. Hayu ka dari tu atuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah ayo tuh Bu. Ayo tuh Maiti. Alhamdulillah geningan Pak Haji atau sadar. Urang opatan gula giru di barengan kurasa bunga ngadenge Pak Haji Hamid anu geus sadar. Teka catur atuh urang geus anjo ka salah sahiji ruangan barang serok teh atuh kadinya katingali Pak Haji Hamid anu keur diuk bari jeung usapan silahna si Uten. Kadenge kurang meniat ratur pertela ucapan Pak Haji Hamid ka si Uten alias Anggara. Ieu teh Abah Angga. Ayeuna mah hidup teh ulah nyebutkeun yen hidup teh Uten cu. Cek Pak Haji Hamid kadenge ke urang berjengemeng ku Cimata sakapeung Cimata narag-ragan tur tadi usap ke leungeun anu kencana daleungeun katuhu keur nyekelan sirah si Uten. Urang opatan lalaunan nyamperkeun ka hareupeun Pak Haji Hamid. Pak Haji Hamid masih keneh nyarita ka si Uten. Deudeuh Kasep. Geningan hidup teh incu Abah. Teu meunang hidup nyebutkeun deui Pak Haji. Da ieu teh aki hidup sorangan andaking. Uten Abah, apunten Uten Abah, teu ngarepotkeun Abah. Cek si Uten alias Anggara bari melong nyata ka Pak Haji Hamid. Pok deui Pak Haji Hamid cumarita. Angga Kasep. Hidup teh Angga lain Uten cu. Angga Abah, apunten Angga Abah. Angga ngarepotkeun dugikeun ka Abah disiksa ku Pak Acep. Cek si Uten harta bejeng nyekelan leungeun Pak Haji Hamid tur tanggal 5 ku Cimata. Serog atuh urang nyalampurkeun beki deukeut ka Pak Haji Hamid. Pak Haji Hamid melong ka urang jeung ka Bu Mirda tur ta ka Maiti. Maiti miheulaan cumarita. Hapunten Juragan Haji, dina sagala rupa kalakuan emak anu kapungkur. Cek paribasa nama jeung si Abah tetos ngerumaoskeun seueur dosa Juragan Haji. Nyuhunkeun dibebaskeun we, emak mah teu dosa perdosaan. Dai jami mah teu terang isuk keto jagan komo ayeuna si Abah di bumi tos teu damangan wae.